Barudak siap. Gerak. Line up, move it! Let's go, move it, move it! Kunaon saya tadi tinggalihan pias gitu sih can nyatu acan pak. Nah becan nyatu ada tekadengi cek aing nyatu waktu na dahar goblok aing geus gogorowokan capek masak lain sia bonge merenya emang tekadengi heeh sia bonge. Mau balik ieu mah euy. Asa ngaledek sia teh tadi ku aing tingali ha. Naon sia ngarasa kasep di dia ha. Teu beungeut sia emang ganteng. Tingali siga can mani aya peso pana suku aing. Naon? Ah goblok. Sia nanaonan nya peso ha. Nyaho eta teh bahaya. Lain kitu pak. Naon? Atau mah tak aing nya peso teh ulah jeung batur. Urang keur latihan tadi. Usaha eta blok sok ngkus ya. Ada teka hajat ya apa atuh bampura. Usaha mau sok ngaku. Burus ya. Untuk ku aing didodet. Eta ku aing pak. Prajurit ganteng kalam. Anjing wanian sia. Oh jadi sia beke ha. Teka haja pak. Nanaonan sia teh peso diwaraki sia eta ha. Jangan kan usuk cilaka kitu. Goblok batakeun cilaka deuleu sia teh mah bohak kumaha ha. Heeh pak. Sia mah da kudu dikieu heula tah buat siap. Turutan aing. Halalala. Sentarik goblok, sentarik. Cek aing we sia teh. Henteu pak. Sia nu gelo. Sia jelema stres lain, hah? Entah hayang pak. Lamun kitu sia bener-bener goblok. Heeh pak ngarti aing oge. Sia ku aing aya disebut kepala suku. Karena ada sia beukeutan siga suku. Hatur nuhun pak. Goblok. Sia nu surah seuri wae goblok tinggal teh atos sia mah ngaran. Oh jangan pak. Ngangkat goreng gitu ngaran teh euy. Ganti ku aing mah jadi ngaranna prajurit congcorang. Siapa? Sia mah pantes kitu. Kopral. Pak. Sia ngaranna aya prajurit congcorang. Oh siapa? Heeh. Budak mengo. Kaluhurkeun sukor. Kaluhurkeun deui goblok. Cek aing oge ayeuna kabeh kaluar. Sia rek naon ha? Ek di baju tuh pak orang teh pak. Urang di tah pake baju. Tah sujan. Takan oge di baju goblok batur di baju sia rek naon ek nemongkeun naon ha? Rek nemongkeun otot berotot gitu. Main udaikeun goblok alah anjing. Alah hanyut aing ka mana-mana. Tah barudak ayeuna maraneh diajar tari temali. Bisi suatu saat maraneh bakal butuh ya bisa. Teleunya aing ya. Kasupkeun ka belah dieu ieu kade ieu teh ulah sampe kasalah beuh salah ku aing didodetan sia ngalarti teh sia teh heuh halus mana cik ningali nu maneh henteu pak matakan oge di baju henteu tadi ge di baju cek aing hade nyawa belegug. Astagfirullah Aisyah mana tenan li acan aduh goblok pisan Aisyah ningali Aisyah ngagantung ha goblok teh heuh jangan ngagantung maneh pak seung balik beke Astagfirullahaladzim Aisyah rek ngeun kutang ha cing balik tuh goblok matakan oge ku aing ajarkeun cing balik si anjing surah-suri kunaon nya